Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun ngalokan tasriful izzi. Wa ammar rubaiyu sareng anapun ari fi'il rubai tapi il anu sabangsa opat huruf asalna al mujarradu anu disepikeun tina panambah eta bahwa maka ari rubai mujarrad teh eta fa'lala wajan fa'lala kadah roja seperti lapad dah rojatan wadih rojan. Lengkapna lamun ditasrif na wajana rubai mujarrad tina fi'il madi dugikeun ka isim zaman isim makan fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan bahwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Numutkeun kailani rubai mujarrad dengan aya sabab lajeng ayeuna kana sulasi majid fih. Wa amma sulasiyul mazidu fihi wa amma sareng anapun as-sulasiyu ari sulasi al mazidu anu ditambahan fihi dina eta sulasi singkat nama maka ari fi'il sulasi mazid fih eta bahwa ari fi'il sulasi majid teh ala salasati aqsamin dumasar kana 3 bagian. Al awwalu ari nu kahiji eta ma fi'il anu kana aya naon madihi fi'ilna eta ma fi'il madina eta anu bagian kahiji ala arba'ati ahrufin eta ala arba'ati ahrufin dumasar kana 4 huruf misla af'ala halna seperti wazan af'ala contohna akroma ikroman lapad akroma ikroman wa fa'ala sareng wajan fa'ala nahwu contoh seperti farroha tafrihan farroha fil madi tafrihan masdarna farroha lapad farroha tafrihan wa fa'ala sareng wajan fa'ala nahwu qatala muqatalatan wa qitalan seperti lapad qatala muqatalatan wa qitalan. Eta bagian kahiji aya 3 bab nyata wajah bab kahijina bagian kahiji teh wajan af'ala bab kaduana wajan fa'ala bab katiguna wajan fa'ala. Supaya gampang ngapalkeunana dina istilah kailani mah
Bab nu kahijina disebut bab if'al sabab masdarna dumasar kana wajan if'al. Bab kaduana disebut bab taf'il sebab masdarna dumasar kana wajan taf'il. Bab katiluna disebut bab mufa'alah sebab masdarna dumasar kana wajan mufa'alah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah.